Abah. Uluh, kunaon ari si laing? Kunaon? Rumaos, bah, rumaos kunaon geuleuh? Emak tunggul rahayu, Abah tangkal sampe. Tangkal darajat kehet lain tangkal sampe. Naon geus diganti? Tiba heula ge teh diganti, si laing we nu salah. Oh kitu bah. Emak tunggul rahayu, Abah tangkal darajat. Kitu bah. Sok teruskeun. Syariatna moal aya abi kumelar ka alam dunya, lamun saupama teu aya abah sareng emak. Tuluy. Salami ieu abah ngatik ngadidik abi jeung si Idin tanpa pamrih. Ngasuh ti jaman lembut, ngadidik ti jaman leutik, ngogo ti jaman bolon. Dugi ayeuna abi teh tos tumbuh remaja, tapi abah teu weleh masih keneh masihan kanyaah, kadeudeuk, kawelas sareng kaasih. Abi mah percaya bah. Percaya naon cu? Percaya yen abah sareng emak teh kagolong pahlawan tanpa tanda jasa. Ayeuna abdi bade nyungkeun dihapunten ka abah, margi salami ieu teh rumaos abi teh teu oleh ngareyan kanu janten sepuh. Kadang-kadang hilap karena sopan santun ramah tamah. Punten abdi abah. Hari abah. Naon cu? Abi mah ieu teh nangis teu kuat sedih. Nah, hari abah kakak seuri geuningan. Ti laing mah sok sanajan bibir seuri, tapi ari batin mah estuning ceurik cu. Nah abah, sedih abah teh. Pugu we deuleu si laing teh diasuh di zaman lembut, diais di zaman leutik. Ayeuna geuning si laing teh geus remaja. Nah ari abah apanan abi mah ti taun kamari tos remaja. Buktosna we ieu.